Asa unggal jelema marasan gambar eta. Abi mah teu ngarti mang naon maksudna gambar eta teh. Eta teh gambar ciri-ciri negara urang keur darurat euy. Darurat naon? Kasus selingkuh nu kerame. Lain eta mah teu kudu dipikiran lah. Bari oge urusan rumah tangga batur. Ieu mah leuwih genting. Terus naon atuh? Intina mah naon anu geus ditulis dina hadis ayeuna kenyataan di negara urang. Habis naon? Abi hayang apal atuh meh teu kuuleun. Sagala urusan dipimpin lain ku ahlina, tungguan we kahancuranna. Soal politik ya teh. Heuh. Tong pipilueun mang lah kajangar-jangar. Sanajan teu paham jero kanu politik, sahenteuna arurang ulah poekeun teuing. Terutama golongan kos maneh, generasi olaleho. Oh, boa-boa berita gempa Megatras oge. Waduh, merenya. Pengalihan isu gitu. Teuing tah. Tapi yo ge mata koyak sa Indonesia euy. Wey. Ngadoa we cing tarik ayeuna mah. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah. Geus. Aduh nyanyi sia teh. Ayo balik ah. Kewe di imah nyanyina panas di dieu mah. Kumaha tuh lamun geus kieu mang? Hayang pindah negara orang mah. Ka mana tah? Singaparna.